Dokter spesialis hewan. Berarti mah khusus yang hewan berarti. Gimana lah, yang periksa dah. Punten. Mau nggak di jero? Mang, ini dokter sih teh. Maju pak. Atau hampura mang. Hampura dokter. Hampura sih. Naon itu kali teh? Perlu naon? Yang diperiksa itu awak tegerna. Ya tegen aku mah itu. Puasa henteu geus beres. Aneh maneh mah. Berak geus puasa jeung lebaran jadi tegenah buat teu kunaonnya Itu hal sepele. Ayo ka dieu. Tidur bentar. Hok tidur buru. Oke dok, oke. Atuh sarena ulah kitu. Ayo mah kamar dokter ulah kitu sarena tuh. Oh siapa tuh dok? Kurang salah kilin. Sok buru lah sarikeun. Teu heula. Tah dokter mah tos nyatetkeun di hareup teh emang pengumumanna teh dibaca. Ieu mah dokter spesialis hewan. Nah, atuh pake datang. Dok, yang geus lebaran mah dokter ngeuh nu maruka. Oh, berarti nya geus lebaran mah harus tupernya. Tapi tukang bakso muka teu. Tukang bakso mau ditanya, Dok, da muka di jalan ge. Yang bakso dokter. Sok buru tuh periksa lah, buru. Ajeun atuh dokter hewan ge lah, buru. Periksa naon teh? Ajeun lah, Dok. Masing dokter hewan ge kayak yang diperiksa. Sok buru tuh ngadang saya bangun sih tadi ku aing periksa buru. Tuh Dok lah urang sare. Kelanya. Mantap. So atuh. Dek naon diperiksa teh? Dada, sirah, apa anu dihanap? Sok buru mana? Iya Dok, urang teh jadi beuteung kunaonnya. Oh, beuteung. Sepele ieu mah jang lah. So atuh buru, merengahkeun rada digitukeun dah. Ku dokter orang periksa lah, buru. Dari puhi majang aslina ujang kunaon make bisa gitu beuteung ngagugurukan gitu Nya eta Dok cek urang ge geus lebaran mah beuteung teh jadi kieu ting kunaon. Aduh ieu mah dokter mah teu sanggup make peralatan hiji mah ieu mah kudu make peralatan 3 jang aslina edek moal ame cager eta beuteung mah teu gugurukan deui Ya mangga Dok sok. Oke siap jang kalanya. Ripuh dokter mah tadi ngadenge teh gugurukan tinggal ada penyakitnya yang bisa dipecahkeun euy. Dokter yang nanya kapan maneh terakhir dahar? Kapan terakhir dahar mah orang mah Dok? Geus lebaran Dok. Yalah, ieu bisa dipecahkeun yeuh. Soalnya kan dokter hewan. Ari ngobatin jelema ada rudet jeung kapikiranna ge. Tah, dokter aya ieu mah cieun ampuhnya ka Ujang. Aya obat nu ampuh lah kamu Ujang. Tapi ieu mah naon? Tadi urut hewan tapi wes lah jeung Ujang mah bade moal. Nya atuh Dok. Ya, hayang Dok. Anu penting mah habis subuh lah di jadi beuteung. Oke siap Jang. Tungguan di dinya ulah sare. Kamu goblok mah. Yuh, dokter mawa ieu udang mau obat ampuh yeuh buru. Mana Dok obat ampuh teh? Mana ampuh teh? Yang segera. Tah ieu Jang obat teh nu paling ampuh ceu dokter mah. Kana lah najankeun ieu Jang hewan asalna jeung Ujang ge wios lah. Pokona mah ieu ngadaharna ku di sebelum minumnya sesudah minum gae teh mah Jang. Tah ieu ulah poho anu 2 ieu teh kudu didahar heula terus dietakeun dislugekeun gitu pokona. Sok buru lah udang teh. Dok ieu teh geus udangnya teh kadeuleu. Pohonya. Sok buru lah. Yeuh. Ku dokter diserahkeun obat paling ampuh. Yeuh. Oh, ieu Dok. Dok. Mohon Dok. Sami sok buru dahar lah. Hayang nyaho reaksina eta mah sadar eta kumaha. Ieu mah Dok, sambal gorengnya. Tapi bekila mah jadi hideung nih, jadi lakutek ya ieu mah nya. Seolah bagan yang buru teh ngarana ulo ketek goblok. Nya teh nyaho. Sia beuteung gugurukan sia teh lapar kan? Cacanya tuh kan di kamari ha.
seperti lebaran. Tah eta dok aing teh hese dengan daun lapar teh kemari. Goblok sia mah. Bukeun kali teh meriksa. Karena bertanya tuh ka aing. Wah edan sia mah. Bae geus kagok. Eta lah sok buru dahar teh. Uluh ketek eta dah. Dok, oke siap lah orang dang yang laku teh. Kumaha? Sagegelan. Betul Jalan mana? dok, kalau akang ngomong aing kerdaang ya cicing ya. Goblok musuhan aing carekan. Musuhan. Bae ah. Sok buru lanjut dahar. Cicing dok maneh aing kerek daang lah. Cicing ganggu lah. Buru atuh tes tekehet beakeun goblok. Dahar lelet ting sia mah. Kumaha eta? Beuteung sia gugurukan keneh teu. Alhamdulillah dok, kita guru bukan deui beteng urang teh. Ya, alhamdulillah atuh Jang. Ari beak mah eta tah. Atuh. Anu Jang balik kana mah geus beres beureung teu gugurukan di beuteung nanya. Ente itu dokter beak tuh nyesanjang dokter si lapar. Gaya rek pulang orang mah dengan sebel. Jauh balik. Astagfirullahaladzim Gusti. Aing karek si eta mah lain ku penyakit teuing. Penyakit lapar gaji. Astagfirullahaladzim aing dokter kaboholoan. Anjing ngadon dahar kali ini goblok. Ulah ketek aing beak. Aduh anjing kekarek lebaran 2 poe ulah ketek geus beak. Teu nuhun si goblok mah di dinganan. Anjing nama dokter aing tercemarkan lagi sih aing mau jadi dokter aing mah. Dokter bidang.